ila mu'allifi hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kantun wal makna ida aroda. Wal makna sareng ari maknana itu kawal. Eta ida aroda di mana-mana ngarepkeun. Sallallahu ta'ala Gusti Allah ta'ala. Ayu barika kana yen ngaberkahkeun Allah fi umri waliyin dina umur wali kakasih Allah min auliyaihi ti pirang-pirang kakasih Allah razaqahu maka ngarizkian Allah kaitu wali minal fatonati tina pinter cerdas wal yaqdati jeung nyaring makana perkara yahmiluhu nu ngajurung itu maka itu wali alat tinami auqatihi kana ngalap untung pirang-pirang waktuna wali fayubadiru mangka buru-buru itu wali ilal amali kana pirang-pirang amal as-solihati anu soleh di jami'i saatihi dina sakabe pirang-pirang waktuna itu wali fayudriku mangka mangihan wali piyasirin dina anu seetik mina zamani tina zaman bima tina perkara yang tanu anu merenugraha hika itu wali sa'al maula pangeran ma tegasna perkara la yadkhulun tu asub itu ma tahta dawairil ibarati dina pirang-pirang lingkungan ibarat ayma tegasna perkara tahitu anu ngaliputan bihi kana itu ma naon al ibaratu ibarat dikasratihi karana lobana itu ma wa syarafihi jeung mulyana itu ma fata'juzu maka apas anhu tina itu manana ibaratu ibarat wala talhaquhu jeung penyusulan kana itu manana al isyaratu isyarah tala tasilu tegasna tenepi itu isyarah ilaihi kana itu ma idikatihi karana lemesna itu ma wa goyati sifaihi jeung banget bersihna itu ma fayartafiu mangka naik itu si wali lahu kana itu ma fi syahrin aya karupna teh tenana fayartafi'u mangka naik lahu ka itu siman fi syahrin dina sabulan masalan upamana nama perkara layar tafi'u teh naik itu si itu ma ligarihi kalian ti itu siman wali teh al fi syahrin dina 1000 bulan Bimanzilati lailatul qadari sadarajat yang lailatul qadar. Al-amalu ari amal piadina lailatul qadar liman kajalma sadafahan meneran siman akan itu lailatul qadar eta khairun lebih alus minal amali tibatan amal fi alfi syahrin dina 1000 bulan. Qala ngadawu sabaduhum sarena para ulama kullu lailatin ari sakur-sakur penting lil arifi fikeun ma'rifat khas ka Allah eta bimanzilati lailatul qadari sadarajat jeung lailatul qadar. Wa kana jeung kabuktian si Abul Abbas Al-Mursi guruna Ibnu Athaillah Abul Abbas Al-Mursi teh dina tarekat. Kodasa muga ngabersihkeun sallallahu Gusti Allah sirruhu kana sirna itu Abul Abbas. Yaqulu ngadawu Abul Abbas auqatuna ari pirang-pirang waktu kaula kulluha tegasna sakabehna itu auqat eta lailatul qadarin lailatul qadar. Kila diucapkeun naon wa hada ta arieu kaul eta makna mana perkara
ruwian diriwayatkeun itu mah al barru ari kaalusan eta yajidu tambah itu bir atau birrun barun bisa fil umri dina sapanjang umur. Teraskeun hikmah anu ka-248. Terangkeun umur anu berkah. Umur anu berkah teh nyaeta anu umur hakikatna panjang. Sabab dina hadis Rasul aya katerangan khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Pang alusna jalma umurna panjang amalna alus. Umur panjang teh tola umruhu teh manana aya dua. Cek ahli dohir matola umruhu teh lila hirupna pika 200 tahun malah zaman baheula mah ribuan tahun jelema teh umurna. Kan geus ka dieu beuki parodo tepang tungtungna. Damakna ge malah aya di umat salian ti umat Muhammad tungtungna moal. Kan nabina ge malah aya di nabi. Kan sanajan parlok umurna bisa leuwih hakikatna mah daripada anu baheula ribuan tahun. Gitu. Cek ahli dohir mah panjang umur teh lila hirupna. Ari cek ahli hakikat, cek ahli Allah mah anu panjang umur teh nyaeta nu seueur barokahna dina hirup. Gitu. Lain lila hirupna tapi seueur barokahna dina hirup. Itu panjang umur. Mata kaya nu umurna 45 tahun tapi berkahna luar biasa. Dibandingkan jeung jalma anu 100 tahun. Umur mah 120 tahun panjang. Nepi ka itu tungtun lempang ge ku incul. Mun barokahna kurang teu bisa nalip kitab sahiji-hiji acan. Imam Nawawi mah 45 tahun teh nalip kitabna seueur kan. Sanes Nawawi, Imam Nawawi, Syekh Nawawi we Banten Kang 107 kitab nu ditaklif ku anjeunna. Imam Syafi'i yuswa 54 tahun pupus we, tapi naklif kitabna teh 113 kitab nu ditaklif. Urang umur 80 tahun geus meunang sabaraha kitab nu ditaklif ku urang. Betulnya umur 30 tahun Lailatul Qadar unggal penting. Urang umur 20 tahun can menang sepenting penting acan Lailatul Qadar. Eta keberkahan tong ka atoh pada umur hirup nalila. Sabab barokah nama bisa eleh kuno ponoh umurna nu 30 tahun maut. 45 tahun maut seperti Imam Nawawi, Pak. 40 tahun maut. 45 tahun yuswana. Eta hakikat berkah, hakikat naon? Hakikat panjang umur teh berkah dina umur. Lain lila zaman hirupna panjang umur teh. Namatak Saur Kamari dina hikmah ka-248 Saur Ibnu Athaillah jalma anu diberkahkeun ku Allah umurna maka si eta jalma manggihan kana perkara anu teu kaparangi kudu paranjang umur. 60 tahun can mangi ilmu nu kitu. Ari batur 30 tahun geus mangi. Hebat mana kira-kira? Mata emut ka Al-Maghfurlah Kiai Mabrur sarjana hukum dosen tafsir di IAIN. Benernya ajengan cenah ulah peda-peda kolot jadi ajengan teh ngarasa hebat. Kuning cenah ilmu mah anu kapanggih ku budak encan ku kolot. Paling salila-lila geus jadi dosen tafsir di IAIN can mangi ilmu nu kieu. Jadi aya nu kapanggih ku jalma anu polok anu can lila umurna ku kolot encan. Eta keberkahan umur teh. Nah nu kapanggih ku jalma anu diberkahkeun umurna. Nu kapanggih teh kan ilmu. Ari boga sawah 20 hektar. Umurna keur 12 tahun.
Eta mah can buku berkah eta mah kan. Itu sawab ari beunghar budak ge bisa wae, sawab kalau teh beunghar menang warisan teh. Beungharna, lain menang usaha sorangan. Ari berkah teh diringkaskeun ku Allah dina naon? Dina ilmu nafi. Sigiut kan. Jadi umurna pondok tapi ilmu napena geus loba. Aya nu panjang umurna, ilmu napena saeutik. Umur panjang, ngajina pinter, dibawana gede, tapi napena saeutik, ilmu napena. Nah gitu kan. Jadi diringkeskeun berkah teh dina ilmuna nafi. Sabab naon? Hiji-hijina ilmu nu manjing dijadikeun alat pikeun beberes urusan nafsu, ilmu nafi. Ngaguludug ge ilmu. Bisa naklip sabaraha kitab ge ari teu nafi mah kan, moal selesai urusan nafsu. Sedangkan ari keberkahanana jeung nilaina amal urang saukuran selesaina urusan nafsu. Salatna 1000 tahun tapi dina salat budak-budak hadu nafsi, kurang keberkahanana. Malah mah bisa jadi teu berkah. Batur boga salat katungtung umur sabaraha ngan 3 puting salatna. Tapi Allah ngawusulkeun, wah. Matak salat ahli wusul 2 rakaat teu kaudag ku anu mahjub 1000 rakaat. Matak aya keterangan sekali tasawuf diuk dina pengajian sakali diuk bisa dihargaan ku Allah Ta'ala. Anu harga ti Allah teh lebih berharga daripada salat 1000 rakaat. Dinisbatkeun ka saha? Ka jalma anu ngaji hareupeun guru mursyid bari niatna ikhlas. Sabab mungkin meunang ilmu nafi. Selesai urusan nafsina. Matak mengaji di guru mursyid boro-boro anu geus bener, nu can bener ge jadi bener kan. Diromak sekaligus. Nu bisa ngaromak kahirupan manusia teh guru mursyid kan. Sabtu mere ilmu nafi, nu niatna salah jadi bener gara-gara ilmu nafi. Nu biasana nuturkeun hadun nafsi, aya mah nuturkeun akal hurufna gara-gara ilmu nafi. Urusan nafi. Matak diringkeskeun ku ahli-ahli Allah, hakikat hijab hate urang ka Allah teh kekuatan syahwat nafsu nu cicing dina hati urang. Matak taroki teh hakikat torekat hakikatna mujahadatun nafsi. Nu ngaku torekat anu guru mursyidna anu tapi lamun teu mujahadah bohong tarekatna. Hakikat lempang menuju Allah teh kurang ngaliwatan pos-pos nafsu. Matak dina jam'ul mukli dina safar awal teh mukangkeun hate ti makhluk tuluy disangharepkeun ka Allah, tuluy lempang mapai pos-pos nafsu nepi ka upikil mubin. Pos-pos nafsu teh mana? Kan nafsu teh tingkat-tingkat kan, mimitina resep pisan kana dunia teh. Kabedinakeun teu bati resep, ngan ari hayang mah hayang. Ngan teu pas anjing edan hayang mah. Gitu, hayang mah hayang butuh dibere atoh gitu. Ngan teu pisan gitu. Bagi akhirnya mah hubungan langit. Hubud dunia langit. Kunaon selesai hubud dunia dina hate Kang? Sabab ilmuna. Matak ciri jalma ilmu na nu manfaat teh zuhud kan. Menganggap dunia ini bukan urusan yang paling penting. Zuhud teh kitu wae lah Kang. Yang paling penting mah urusan ibadah, urusan dosa, urusan iman. Urusan iman penting, urusan ibadah penting. Matak bingung sian tadi terima ibadah. Oh, Siti Rabi'ah mana kata yang boga salaki. Urusan dosa penting, sian tadi hampura. Sabab boro-boro gede leutik hampura, wah mau kuat narima siksa Allah. Komo lamun gede tadi hampura. Matak eta nu tilu teh penting teh, nu tilu. Kabingung ahli Allah mangan dina tilu. Urang mah sok bingung minta boga duit nih. Ara ahli Allah mah. Bingung na teh kana tilu, dosa sieun teu dihampura, matak bingung teu peuti hayang seuri. Ibadah sieun teu ditarima, iman nu geus aya sieun dicabut deui ku Allah. Eta jadi kabingung. Urang mah teh sieun coplok iman. Kunaon teh sieun coplok jigana teu boga iman. Sieun teu boga duit, sok sieun leungit duit ora. Nu teu boga wudu, sieun batal wudu teh.
Sugan ari teu sieun leungit iman teu ga iman. Eta kangen tilu urusan iman, urusan ibadah, urusan dosa, geus segitu. Sabab lamun boga nu tilu, mising di dunia fakir tapi dicukupkan kabutuh ku Allah. Tidak pernah mencari, tapi kalau butuh selalu ada. Sababna aya rezeki madmun, leutik mamluk gede madmun, ta eta nu fakir sareng mah. Kalau mulak fakir bari sagala eueuh ripuh. Ya fakir ongkol salat teu daek. Pas boga pangabutuh, eueuh diripuh. Eta mah dilaknat ku Allah. Man ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah wal ukhrawiyah fa huwa minal mal'unin. Jalma dilaknat ku Allah urusan dunia sesat urusan ibadah hese. Duit teu boga, awak geri, ibadah ngedul, iman lemah. Oh. Kita mah calon mal'unin. Sabab anu teu dilaknatna sanajan urusan dunia hese oge, urusan ibadah lancar kan? Tapi cirina dina kabutuh dicukupkan. Nah gitu, mal aya ahli Allah anu disangsara ku Allah urusan dunia moal. Pada disebut mengharungkul ku batur. Tapi kabutuh mah aya, kabutuh keur lain keur ulin. Kabutuh keur ngahasilkeun ibadah sabab Allah Ta'ala ngegelarkeun urang di dunia tujuanana supaya urang ibadah husul ka Allah. Tah modal pikeun ngasilkeun ibadah husul tanggung jawab cek Allah. Allahu khalaqakum summa razaqakum wa ka'ayyin min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Lamun ibadah lamun teu gaduh harta tapi kabutuh dicukupkeun. Nah eta ciri jalma nu mana? Jalma nu keur lempang menuju Allah. Matak man ta'assarat alaihi matalibuhud dunyawiyah wa tayassarat lahu matalibuhul ukhrawiyah fa huwa min warasatin nabiyyin. Jalma nu keur lempang dina perjalanan usul ka Allah sa para ulama nu boga usah dina hate. Susah ngan rezeki, ngan ibadah hebat. Eta aya. Seperti Siti Robiah Adawiyah. Nah rezeki selesai. Boga dahareun sapiring. Amplok ka dupak ucing. Keun bae da aya keneh cai pas rek buka. Kulantaran rek nyeungeutkeun heula lampu, eta cai dengan segelas kadupak kulengan sorangan. Tapi ibadah getol, Bang. Tapi kan ditanyaan ku ulama, saha Raisut Tabi'in, ahli Basra. Raisut Tabi'in ke gedung ulama di Basra datang. Rek ngalamar anjeunna teh sanggupkeun. Sieun teu bisa ngahidmah gara-gara boga salaki aing sok tajud jadi henteu kitu. Sieun kaganggu saking juhudna. Imam Abu Hanifah amun datang keuntungan dunia sok ngadak-ngadak para nastiris bari mujung. Balasieun ka fitnah. Urang mah keur para nastiris datang duit cager. Balas atoh. Mana juhudna. Jadi sanajan urusan rezekina, sanajan mamlukna leutik, lamun ahli Allah kabutuhna dicukupkeun. Bedana segitu tah. Dicukupkeun. Pas butuh aya, moal aya ngaguluk moal. Boga lauk pamere batur rek diingu sugan we anakan kalah palit eueuh. Mata kula dikumpul-kumpul datang pamere dahar geus nimati isukan mah isukan deui we. Tawakal ala Allah. Rek dikumpulkeun aya ngaloba kalah eueuh kan. Boga hayam pamere batur diingu, kas diingu kalah kusero. Teu lamahan-lamahan ari geus eueuh datang lieu na mere. Sugan aing mah ngumpul-ngumpul dunya sakala ya. Kan sama teu kudu ngumpulkeun aing nu tanggung jawab mah. Mamluk leutik madmun badak eta pang senang eta disenangkeun ku Allah. Mamluk badak madmun gede teu pati senang. Henteu. Sabab kudu ngurus riweuh. Nah, untuk riweuh. Dunia mah datang matak riweuh, ari eueuh matak nalangsa. Mending riweuh mending nalangsa. Nalangsamu, riweuhmu. Hayang untuk nalangsa, riweuh.
yang ulukuma zuhud. Dunia ini dianggap tidak penting. Butuh daren butuh, tapi lain butuh daren ini sebenarnya. Naon tuh dahar, kenyumponan kabutuh gizi mentak daharan dihitung mana nu manfaat, mana teu manfaat. Beda jeung dahar anu nuturkeun sahwatna, cok dokter ulah di dahar ku aing cager henteu aing. Paling mah ku batur. Dalil teh kitu kan. Padahal lu bukti mah ngalajur nafsu. Betul mah dahar nu manfaat, ilmu ge nu manfaat. Jangan teh ulah supaya ilmu. Engke pinter kebalingar. Nu manfaat kan. Ngan ari kemanfaatan di mana kan? Barang jeung ilmu nafe. Mun urang dengan rezeki, neanganna make ilmu nafe. Tah rezeki teh man. Kunaon rezeki teh barokah anu diteangan ku urang? Sabab neanganna teh make ilmu nafe. Kapaham teh ka? Maka Rasulullah ngadua, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyib wa amalan mutaqabbal. Janji amalan mutaqabbalan ilman nafi'an heula. Sumberna manfaat dina ilmuna. Mata kaya bahasa Rasul innamal a'malu binniyat. Eta teh sebenarnya mah kadinya. Kan bae maling ge asal niat hadewe teh bisa kan? Pada innamal a'malu binniyat. Lain gitu sebenarnya mah. Ilmu teh sumber manfaat. Mun ilmuna manfaat, maka segala perkara manfaat. Ngobrolna manfaat, amalna manfaat. Lamun ilmuna teh manfaat, maka mal manfaat. Salatna mal manfaat, usahana mal manfaat. Usaha apa ya usaha teh make ilmu nafe, mal berkah kan? Matak loba rezeki itu berkah. Matak tanda-tanda kecil kiamah teh di mana harta di dunia geus melimpah tapi teu berkah. Nu loba duit, loba, melimpah harta. Baheula mah ya sepeda butut ya diusapan. Ayeuna mah motor kuasana capit budak 5 motorna bener. Tapi rasaan hirup teh 1000 ayeuna eta baheula. Kunaon ieu teh berkahna nu kurang. Rizqan thayyibana teh hadir rizqan thayyiban karena teh ilmanna. Matak dina hadis Rasulullah tadi doa Rasul sal Ummi Salamah Gusti Rasul mah unggal ba'da subuh doana teh Allahumma inni as'aluka ilmana wa amala wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Matak aya makna tadamun. Tuh, sekali ma'ani ya. Ari tengah di johar maklum teu meuli mikir dah riweuh geuna. Aya mana tadamun, mana tadamunna tartibul wujud. Mal aya rizqan thayyiban lamun ilmu teman. Ilmu na manfaatnya ngan rezeki make ilmu teu manfaat mah rizqan thayyiban. Mata kajenting jalma mukmin saeutik rezekina tapi berkah rezekina seueur. Sawahna ngan 10 bata. Duit pesak paling ge rata-rata deui. Matak mikir ulina tara ulin ke Perancis paling ge ke Ciawi tara jauh. Itu matak tinggalin ngajina tara lila teuing, da ulina deukeut Bang. Rasulullah ku Allah dicukupkeun. Duit nu aya hungkul na pesak. Tapi berkahna mangke bakal datang. Anjeun mah naik mobil teu kudu mayar, da anu mayar. Ca cekal ai memang mayarkeun mah. Dek dahar teu kudu mayar. Naon sabda? Engke we mayarna. Aya makhluk Allah anu didatangkan keur nyukuanan kabutuhna. Ku Allah dijieuna. Itu matak duit 100.000 ke Jakarta balik deui ka 300.000 misalnya. Padi mah mau duit 20 juta, kira ku aing sangsara. Cek Allah sia sangsara da teu ditulungan ku aing. Ku copet di jalan pan di Jakarta teh kalaparan. Gelaan sare dina koran hareupeun toko batur. Rek bayar hotel teu bisa da duitna ku copet di jalan. Mamluk lah badak tapi madmun na eueuh kan. Sangsara hirup. Entak ulah ningali beunghar fakir anu beunghar sangsara anu fakir senang. Aya sieu mah fakir ngaji kaburu, tahajud kaburu, segala kaburu. Sieu mah walah segala loba, tapi dah ripu rek dah. Rek dah ripu, kunaon loba teuing nu digawe jadi pohon dahar. Mulu sengatur hungkul sangsara hirupna. Eta rezeki teu berkah.
Matak ilmu nafi heula, ari ilmu nafi teh naon Kang? Mutlakna ilmu nafi, ilmu makrifat ka Allah. Jadi kia mun ibadah, mun amal soleh bari makrifat, tasa ukuran makrifat anjeun derajat amal anjeun. Innamal amalu binniyat. Cik Rasul eta. Lain ku macuk cekat urang. Wah siap sing luhur niatna. Jadi muqarrabin. Lamun makrifat hos, amalna ngan ukur 2 rakaat, memang salat subuh bari salat sunat lain fardu acan. Maka dibayar ku Allah, diganyar ku Allah ku harga lebih daripada harga dunia jeung eusina. Mun teu dibikeun ayeuna, pokona mari butuh we, hitung ATM mun butuh datang. Disukan disamperna lobana mah Kang di akhirat. Atuh loba teuing keur bekal di akhirat, eueuh tungtungna hirupna ge. Lamun eueuh tungtungna bekal 2 miliar wah dianggap gede. Mana bebeja ka batur aing teh sieun maot kunaon da bisa boga bekal di akhirat. Kunaon nyen masjid 3, leutik masjid 3, beak sabaraha 3 miliar, bekal di akhirat 3 miliar dia. Saumur hirup di akhirat mah. Leutik 3 miliar mah. Aing boga masjid 3 miliar. Jalma soleh mah salat 2 rakaat mah salat subuh, saharga dunia jeung eusina dihargaan ku Allah lagi. Jadi 3 kali salat sunat mah salat subuh. Salat subuh mah bisa 1 juta kali dunia. Bisa fardu digantian ke sunat salagan 1000. 1 juta. Aing salat sunat teh 1 juta, moal salat subuh. Moal bisa kan. Bisa nilainya lebih gede. Kayak harga hirup Kang. Kira-kira geus nyen masjid 3 asal bisa ka surga jeung cukup. Biaya hirup di akhirat mah cukup leutik Kang saumur hirup. Saumur-umur tungtungna di akhirat eta teh saeutik. Lamun dipake bekal di dunia mah 3 miliar lah ngeusan. Umur sabaraha? 7 dia ingin hirup boga dunia 3 miliaran cukup lah. Dan di dunia di akhirat mah cukup. Yen masjid 100 mah cukup. Aya tungtungna sing dicokotan setik-setik 100 masjid 100 miliar. Allah nikalkeun ka para waliullah ya kan aya nu 100, 1000, 1 juta tika. Tergantung ilmuna, ilmu ma'rifatna. Matak modal hirup mah hiji we Kang ilmu ma'rifat. Atuh cenah teu kudu diajar salat, rukun salat, nya ma'rifat ka Allah teu diajar salat. Lain ge ma'rifat. Ma'rifat kalau ma'rifat sok aya geuning dia ditakun ma'rifat betul salat teu salat. Goblok ma'rifat itu. Memangnya ma'rifat gitu. Memarifat maka memberikan hak Allah berarti nak tanggung jawab karena kewajiban. Di mana saya ma'rifat Allah, ilit ngaji, nan sabda aing kudu salat, salat lohor, salat asar, salat maghrib, salat teu bisa ilit ngaji. Niatna halus, rek naon? Keur bekal ibadah ka Allah, anu ikhlas. Salat. Ayo, iya jangan hebat marifat, tapi terang ngaji. Wah, ngaco marifat itu. Jalma marifat mah betul ngaji ke terus kan. Sedekah betul. Si mah cenah marifat, oh nyari takun musyahadah itu pas koret lain dan beda. Itu sesuai dengan ilmu teman-teman. Ahli tauhid koret. Oh, Allah ka bege. Di mana dia aya dina dirina, pas aya nu butuh. Wah, iya kudu dibikeun cek Allah ya. Maka kalau mulai ahli tauhid koret itu sesuai dengan amal. Era kuduna ya. Nah, ngaji hikam tapi koret lah, paling panjang hikam kan. Itulah. Nah, gitu kan. Koret teh. Kemudian Kang jam 3 teh ke Karati Jakarta ini. Tadi subuh. Atak tuluy keneh lainnya. Kana lohor ge. Ajam. Lamun tengah jam turaka cek mama ingat baheula mama teh ngaosna 30 tahun bari tara balik kitu. Amun wihna teh 2 tahun sekali mawa beasna 1 kilo jeung kalapa 2 geus eta. Kurang mah 20 juta tuh satu teh balik teh. Mah bekalna. Sok lirisan betul mah balas teh dahar. Disangka gering. Euy cenah bawa ka dokter. Tapi sih dahar heula depan keur ka dahar obat. Geus dahar mah cager. Pugu gering teh balas teu dahar betul. Urang peranas tiris teh balas loba dahar.
batuna balas teu dahar. Namun naik dina waktu tengah jam, tak maneh kaburu maot, maka bagian salat nangis kabeh. Waduh, ripuat, maka kudu ngajamnya tah. Ngajam jam cara jam 12. Ngaji mah teu kitu ge teu kudu lila ieu. Nu penting berkah ilmuna we bener kan. Berkah, menang naon balikna cangkurang gongkang. Sok udah jublok kan batu kali. Mending segede perut ngan perut kucing segede tangan inten berlian. Jadi dangdanan hirupin gua guludugna ilmu, tapi jadi dangdanan hirupna, jadi bener teh urang, jadi deket kalon teh urang, jadi leuwih ikhlasan geus ngaji teh. Lain dilarang ngaji, aing gua poe 20 ting teu balik ngaji terus, tapi salatna anger kitu. Bade teh reyod keneh wae. Teu gobok salat. Iman reyod anger. Jadi lain tatalaran yang penting ilmu teh kan. Lain ilmu nu ditalarna lain. Tapi naon berkah. Nah. Tetep pangsalan wajib ka manusia teh ceuk Ibnu Ruslan nyaho ka Allah. Sauna nyaho ka Allah teh hakikat berkahna hirup. Nyaho ka Allah teh hakikatna ilmu nafe. Artina berkahna bisa maca kitab saukuran makrifatna ka Allah. Maca kitab sarua macana tapi makrifatna teh akur berkahna beda. Ieu mah ditikal 1000, si mah ditikal 1 juta malah akur kan. Ngawuruk malah akur, ngawurukna 2000 urang. 20 tahun sarua can bugu ganjaranna akur kumaha makrifat waktu ngamurukna. Teu nyaho Allah mah ngawuruk. Di dunia ngawuruk ribu datang ke akhirat ternyata di neraka. Namun sabna ulah ngawuruk ria jeung ujub. Teu make ilmu nafe teh teu nyaho Allah teh. Aing nu pinter, aing nu bisa ngarasa hebat katan santri. Nah, eta ilmu teman, paat teu nyaho Allah waktu ngawurukna mata kahandapna ge ka santrina teu berkah deui. Kitu deui mah pas guruna. Dak murid mah lakuna pas guru. Bener kan? Punya dicicikeun tina teko cikopi jadi ceherang. Moal. Cikopi deui, cisusu. Matak ilmu nafe ku Allah diturunkan ke dunia ayana di hatena guru mursyid. Nu bisa nyokot ilmu nafe tina hate guru mursyid, murid sok sadi. Ah kitu kan. Jadi ilmu nafe kaberkahanana umur teh. Matak di dia tinggal ieu dina maknana wal makna idza aradallahu ta'ala ayyubarika fi umri waliyin min awliyaihi razaqahu minal fatanati wal yaqdah. Ya, lamun Allah Ta'ala telepon mau diangkat antep kita ngaji paling oge terus mengakeun. Nah gitu kan. Maknana nu tadi teh kumaha? Ya, arek kebuktikeun keberkahan umur. Cirina ya dina wali manana contohna? Waliullah. Nah. Anu umur wali rek diberkahkeun anu maksud Allah ngaberkahkeun kana eta umur sa waliullah kakasih Allah. Ari kakasih Allah teh darajatna teh makrifat ka Allah kan. Sanajan ngaguludug ilmu tatalaranana teu makrifat ka Allah mau bisa jadi waliullah moal kan. Teu nyaho Allah mah salat bari teu nyaho Allah. Sanajan salatna mau jadi waliullah moal kan. Waliullah mah darajat makrifat ka Allah. Mun makrifatna khos, nah eta derajat waliullah. Lamun makrifatna can nepi ka khos kan. Tah imana iman mah mahjubin sing loba amal loba ilmu ge da teu berkah. Moal jadi kakasih Allah kan. Paling jadi amilin unggul. Abidin makomna teh. Moal nepi ka jadi mahbub. Waliullah teh nu iman sakur nu iman waliullah ngan imana iman anu hakikat. Lain paya iman. Jalma lamun ku Allah rek diberkahkeun umurna dibere fatona cerdas. Pinter, lain otakna ieu kan, hatena. Ade. Wah, sieu calon wali coba pinter. Calon korupsi ge pinter. Pinter maling pinter. Pinter hate kan. Mitra pinter hate, pinter sirna. Pinter hate kuat sir, ari kana sir mah kuat lain pinter. Hatena pinter. Makrifat hate pinter. Pang pinterna hate nyaho ka Allah. Mata kapinteran hate saukuran nyaho ka Allah.
Ari ieu mah dina tatalaran mau jadi marifat kan. Katalar alfiah tamah marifat can puguh kan. Dan ngaji alfiah dipake ngalaga, nyawadan batur maca kitab. Wah, kumaha ieu domirna teh sesuai balikna pan waqul ya jamu ba'da husila. Padahal di Al-Qur'an ge aya. Itu sesuai balikna. Kamu ngaji alfiah mah bener mah, mau aku cacawat, jan domir balikan nu teu sesuai ge. Da aya wa man wa ma wa al tusawi ma dukir. Lah mikir ibu-ibu man teu ngaji alfiah. Man hiji, man dua, man tilu. Oh. Matak man dua. Alaihil imam hiji. Alaihiman imam dua, alaihimul imam. Tilu, 1000 alaihimul imam. Man kene alaihi 1000 nu disolatkeunana seperti di naon? Salat gaib, usolli ala man shalla alaihil imam. 1000 ge usolli ala man shalla alaihil imam. Ngan kudu apal artina. Balikna kana lapad man anu eusina 1000 urang nu mautna tah gitu. Ulah balik kana mana mun kana mana alaihimul imam. Itu nuku. Jadi nu 3000 nu disolatkeun ku imam. Iya ge nu 3000 disolatkeun ku imam kan kalimatna alaihil imam. Balik kana lapad lain balik kana makna. Mun leuwih pinter, mun paham pisan kana alfiahna moal cacawat. Ieu mah cacawat. Eta teh can pati pinter. Wan al-rasana lamun nyawat batur hebat. Ilmu keur nyawat mah kan. Eta mah rek jangan batur, ilmu lilin. Batur salah katingali ngan diri sorangan salah teh apa? Ah gitu. Jadi berkah moal. Pinter hate makrifat ka al sabab al qalbu mahlul ma'rifah. Hate tempat makrifat ka al. Lamun sir kuat tajali apal, kuat tajali asma, kuat tajali dat, beda-beda kekuatan sir. Disebutnya kekuatan spiritual, kecerdasan emosional, pinter hate. Tak ilmu nape mah kuat hate, pinter hate, kuat sir. Ilmu yang kuat akan melahirkan niat yang kuat. Mengatakan innamal amalu bin niat. Namun jalma anu makrifat hos ka Allah Ta'ala dina sholat tujuanana linek jangan ganyaran. Kemana? Usul ka Allah. Tebutuh salian ti usul. Oh, lamun makrifat hos. Lamun makrifat na makrifat tujuanana dengan surga. Siapa ingat loba dahareun jeung bidadari, da tukang dahar di surga di dunia ge. Pikiranna dahar geus mata pikirna kadinya, wah gedong sigrong di dunia geus sok resep cicing di gedong gitu. Tapi kalau mun geus goreng nyeun deui. Pribatu mah teh nyeun gedong sigrong dipake ngalapan pak. Gitu. Naon sabana sakit gigi alus sare. Dari gigi sare mah teh inget dia na gedong dina song reot gitu inget deh. Inget aing sare nikmat di gedong bohong teh inget keur sare. Bohong nikmat sarena kasur, nah ada dipan ge sarua sare mah teu inget. Ari teu inget cakar sanikmat ada. Dengan bedana ari hudang nyeri awak. Nikmat sarena dipan mah kitu. Keur sarena mah teu inget sarua kan. Tak pemikiran tempat sare. Mikiranna naon tempat balik. Balikna ke mana aing di akhirat. Tah ieu teh nu aya di diri urang dipake alat pikeun dengan tempat balik lain pikeun neangan kahayang nafsu. Nah gitu bedana teh. Kunaon teu neangan kahayang nafsu? Kan ilmu na manfaat, ilmu nafe. Satu-satunya ilmu yang bisa dijadikan alat untuk menyelesaikan urusan nafsu. Jadi teu ilmu nafe mah mau selesai kan ku alfiah mah geus nafsu. Ku jawar makmul mah geus semua. Ayo beki goblok nanti jawar makmul. Pakai nipu ka batur. Wah, mereka kok ditukar dia. Tapi ke akhirnya mengajuk ngaku mujtahid balas pinter. Berita apa mujtahid dan kumaha can diaji ku manehna. Nah gitu kan. Jadi ayat fatona cerdas naon? Cerdas teh marifat ka Allah. Jadi umur jalma mah diberkahkeun Allah mere marifat. Lamun dina otak pinter hate bodoh, ciri eta moal diberkahkeun ku Allah. Sabab dengan rezeki make ilmu anu teu nape rezekina moal teu hiban. Hartos kan. Namun orang yang berusaha make ilmu usahana ilmu nu manfaat berkah.
ciri berkah harta teu hese ditasarufkeun di jalan Allah. Aya tanda-tandana kan. Beki beunghar beki jauh ke fakir miskin beki deukeut. Beki sanggup kan deketan fakir miskin. Naon sababna? Aing datang mau disangkarek nganyuk. Sabab naon? Duit aing loba. Sanggup mere. Beda jeung nu beunghar. Anu rezekina teu berkah. Mung bang jeung fakir sabab bisi nganyuk. Kitu beda nanti kan. Aya tanda-tanda nanti ayeuna ge geus kudu engke dijawab. Lamun nanyakeun ka ahli Allah maka. Mata kudu sing remen ngobrol jeung ahli Allah, ngara apal lempatan urang. Ya aing rezeki barokah teh teh. Hirup mah beuki beunghar, sawah naik jadi 20 hektar. Mobil geus jadi 30 ngan berganta ya. Nah. Itu hesen tadi tasabun di jalan Allah na. Ka fakir miskin beuki jauh beuki deukeut. Mun beuki beunghar beuki deukeut ka fakir miskin tah eta ciri berkah. Mun henteu susah harta ditasarufkeun di jalan Allah eta ciri berkah. Lamun hese ari nyumponan ka hayang mah 5 juta sanggup samenit oge. Tapi rek sodako yo. Ka fakir miskin rek sodako rek nulung anu susah majukeun agama Allah 100.000 walah setengah modal mikirna. Lebih kecil minggu tanggal sanggeus. Begitu beda teh Kak, berkah. Sabab neanganana teu make ilmu manfaat. Mata lamun orang arek nyelesaikeun urusan hirup dunia akhirat, pangheulana kudu neangan ilmu. Ilmu naon? Ilmu nyaho ka Allah. Gitu. Ya mah kotor neangan ilmu dunia. Ari ka Allah teh nyaho. Ya. Sekolah di ekonomi geus tamat. Tapi kalah kaliur. Bisa nangtukeun hirup kumaha teh aing teh cenah kalah kariweuh. Ah kitu Kang. Naon sababna? Ilmu teu bisa dijadikan alat pikeun nyelesaikeun urusan nafsu. Dan nu riweuh mah di dunia nu hirup nuturkeun nafsu Kang. Cekolot nafsu nu badan anu katempuhan di mana nafsu ngaberu. Hirup nuturkeun nafsu, badan katempuhan. Mun bahasa sepuh mah baheula, lamun hirup maneh hayang maju, jeung hirup teh hayang berkah. Lamun hirup hayang maju, bari jeung berkah, maka hirup ulah nutur ulah lempang dina hayang, ulah cicing dina embung. Nah, bahasa ulah nuturkeun kena hayang ini, kena embung cicing tak ulah gitu. Rek hayang rek embung Allah nita turun tuluikeun teu purun pak. Kajen teuing urang resep ari ceuk Allah ulah kajen cerik cicing. Eta yang berkah. Nepi ka pamajikan teh minta tulungan aing. Kunaon panrispukeun suku. Talian kana tihang kunaon ieu teh yang ini tuai kana doraka. Suka duga jika terjampe aing teh sok ngajilin itu teh bisa baca Fatihah tiupkeun ka aing kunaon ieu teh aduh hate dur lohor terayang salat geuning kamari salat maksa salat teh ketika ceurik keur salat sugan keur salat ceurik teh balas ngartikan bacaan salat balas mung salat tapi sakitu ge leung kanyat maksakeun leung gitu. Itu aya bahasa ya Kang, mencintai Allah dan Rasulnya jangan melebihi sesuatu yang disebut makhluk. Ulah cinta ka Allah jeung ka Rasulna teu ngaliwahatan cinta ka makhluk. Lain kudu dibagi, ka Allah 70, ka sawah 30% cintana. Lain gitu Kang. Artinya cinta lillah ngewa lillah. Segala sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya, walaupun kita membenci, dipaksa hati kita untuk mencintainya. Kapaham kamu kata gitu? Sholat teh embung, tapi Allah resepun kana sholat. Maksa aing hapus ini resepun sholat. Kumaha we carana? Teu beunang kuserangan papataan datang ka guru. Kurang cara yang sholat. Cik jampe teh malian mun perlu mah. Atau boga ilmu teh bener abdi teh datang ka guru. Eta mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu kan. Artinya kumaha kan? Tadi Allah jeung Rasulna mencintai, urang kajen resep, kajen ngewa,
diusahakan paksa hati sina mencintai yang dicintai Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Kabalikna kan kajian orang resep Allah jeung Rasulullah ngewa paksa hati sina ngewa kana eta perkara. Eta mika cinta kalau jeung Rasulullah lebih daripada segala perkara. Pandina Quran dijelaskan, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Bijakeun ku anjeun Muhammad, lamun indung bapa aranjeun, lamun anak pamajikan anjeun, dulur anjeun, harta anjeun, perusahaan anjeun, imah anjeun, dipika cinta ku anjeun leuwih daripada mika cinta ka Allah jeung ka Rasulna, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Dagoan siksa Allah bakal datang. Urang mika resep ka Allah anu henteu cinta, da eta nentang maka segala sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya, walaupun hati kita membenci, dipaksa hati kita untuk mencintainya. Paham kan? Segala sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, walaupun kita ini mencintai, dipaksa supaya membencinya. Eta artinya nikah cinta ka Allah jeung ka Rasulna lebih daripada kana naon. Ulah dibagikeunnya kade. Aing mah kasawat 30% ka Allah. 70 dibagi. Oh, lain gitu kan kade. Manana? Mata kudu apal kana bahasa ahli Allah. Bahasana mah gitu kan seperti nu kamari juhud jeung koslama dina hadis Rasul dijelaskeun hadis sahih kan orang akan merasa muda apabila di dalam hatinya ada dua penyakit. Hubbud dunya jeung tulul akan merasa muda. Dan merasa muda, kolot bubudakeun. Hatena bubudakeun wae jalma anu boga penyakit hubbud dunya jeung tulul pas budak lah. Terus salat ya rukaleci pipir masjid bari teu salat. Budak. Pas budak lakunan teh. Mana deui lamun untung dunia atau lamun rugi cerik. Nah gitu, ari urusan akhirat mah teu dipikir pas budak kan. Datang tahlil ke bagian keresek atau ke bagian cerik budak kan ngari kolot mah cerik ke bagian talinek nangan keresek aing tahlil mah bela sungkawa ngaduakeun tatangga ya mah dia mah cerik aki-aki cerik ke bagian keresek tas tahlil budak kunaon sabana hubudun watul mah amal ibadah mangpang hirup keneh teu bisa mangpang tadi kapan para waliullah mah itu mangpang kegancangan dina amal ibadah. Nah, dina istilah ibadah tidak ada istilah tidak. Tidak ada istilah tidak dalam melaksanakan amal soleh walaupun tidak besar dan tidak banyak. Tidak ada istilah tidak dalam mencari ilmu. Tidak ada istilah terlambat dalam mencari ilmu walaupun 1 detik sebelum mati. Yang kakar bring bisa urun ngaji. Mari itu bisa ini mana YouTube ngaji itu. Ngaji itu tinggal ngaji bari cicing bisa. Kudu datang wae. Pokokna mah mau urun ngaji. Kudu gitu. Patena pinter kan. Yakdo nyaring teh tahu diri. Ari tahu diri tina sabab nyaho Allah. Jalma nyaho kana dirina tina sabab nyaho, nu teu nyaho Allah mah nyaho kana diri. Bisa, aing nu bisa, sabutnya Allah. Lamun nyaho Allah mah, Allah nu ngabisakeun urang, di aku aing teh boga bisa, waktu bisa, da Allah nu ngabisakeun. Sabab nyaho ka Allah tahu di diri. Ari ribuhna jalma di dunia ku sabab naon? Tidak tahu diri, hak batu dirampas. Tidak tahu diri. Datang mitoha nyumput, sabab naon? Disangkar ke duit. Gurek mere duit itu. Kain sunan dasar goblok. Tidak tahu diri, mun tahu diri mah hebat itu aja lain. Atau datang jalma hebat teh, bawa amal soleh gitu. Amal soleh urang dan mitoha loba mana? Nah, loba mitoha, berarti hebat ke mitoha. Jalma hebat datang atau berkah tina katincak ku jalma anu naon? Nu seueur amal. Tapi sanajan profesor Kiai Jumhur nyalu hareupeun mitohana mah. Sabnaon? Amal soleh lebih loba mitohana daripada mana? Au diri itu kan pinter teh diri sabab teh nyaho ka
yakdoh teh Kang nyaring, ari nyaring sok inget kana diri. Ieu aing keur di masjid. Ingat kan? Saunanya nyaring. Lamun keur sare inget di masjid teh. Ari hudang kagare inget aduh aing di masjid. Keur di dunia aing nu bisa harta nu kuring, hirup nu kuring, kuat nu kuring, pas ka kubur ditanya man rebuka kakara lilir. Waduh aing teh nyaho Allah. Matak annasu niyamun faidamatu intabahu. Manusia kabeh sarare di mana maut kakara lilir. Hari kayak semangat lilir lah. Teh nyaho Allah kakara mikir. Di dunia teh mikir-mikir teh nyaho Allah. Jawab naon? Sare. Nu sare sok mikir tara. Sare. Keur ngaput sare, nu keur dahar sare. Nu ngawuruk kiai sare teh aling ka Allah. Gini kita ngobrol ngalindur. Lu sare teh ngalindur Kang ari ngobrolnya. Mang kadeukeun pulpen uing ulah didengi. Ari omongan lu sare, kalam lain cek alina. Kan? Nu ngalindur kalam sanes. Kalam mah kudu kumpul lapat borokap mufid wado. Sanajan lapat borokap mufid teu wado. Lain kalam. Oh, syarat teh hiji syarat kalam. Santri ge nyanguan karena saminggu ge pesantren syarat kalam teh aya 4. Ngomong, bener ngomong, lapat aya, mufid karti, mang kadeukeun pulpen aing, pan mufid. Artina caritaan bisa dipaham teh kudu nanyakeun deui mufid teh kitu mah. Gitu. Ngan teu wado, ari wado teh naon? Disejang ngucapkeun, ari jalma ngalindur disejang ngucapkeun teh. Mang pulpen aing bener betul pulpen teh. Henteu. Ciung ngobrol mang ngojek lain kalam maksudnya. Menjalma nyaring kakara kalam subhanallah bari nyawa Allah tahu diri aing dijieun ku Allah teh dat anu ngadamal kuring subhanallah tuh ingat teh nyaring teh nyari nu teh nyawa Allah nyaring teh jalma nu teh nyawa Allah hirup duniana sare macul keur sare matak sakapung macul ku batur. Usaha sare matak sakapung ngajualna salah bari ngabohong. Da sare itu teh inget. Dari sare mah. Aya lumaku ge ngalinur jadi ngalalinur loba. Ya jama ruai di dunia kudu ngalalinur rumput. Nu keur tani ngalinur, nu keur dagang di pasar ngalinur, nu keur nyupiran mobil ngalinur matak nubruk batur. Ngalinur teh di jalan ka. Kiai muruk ngalinur. Saling ke Allah maka. Tanya Allah waktu nguruk ngalinur. Tanya diri. Matak sanggeus nguruk santri hebat teu ngarasa menang dirina. Sabab aing bisa dibisakeun ku Allah, dikuatkeun ku Allah, anjeun hebat karena kehebatan Allah lain kuring. Matak guru nu ngarasa hebat daripada murid, rag-rag sifat kamursidan kan. Moal berkah ilmuna oge. Salah sahijina santri itu menang ilmu nafe sabab guru waktu ngawurukna aing nu hebat teu eling ka al salah sahijina jalma malah mah pokona jalma teu menang rezeki barokah tina usahana karena berkahna karena kasabna teu make ilmu nah atuh kan kasab bari teu nyaho Allah gitu. Kalau kasab bari nyaho Allah mah Kang mah ngarasa menang. Tah menang aing 10 juta ke pamajikan, merungku teh majikan. Teu milu usaha. Lamun nyaho Allah kitu mah Kang pasana. Sabab naon? Aing dagang diayangkeun ku Allah, hayang dagang. Boga modal dibogakeun ku Allah, ini dagang digerakkeun ku Allah. Nu meuli hayang meuli diayangkeun ku Allah, bogana keur meuli ku Allah, ini digerakkeun ku taek na meuli harga sakitu ge diayangkeun ku Allah didaekeun ku Allah. Jadi menang bati 100.000 teh ti Allah. Ari ieu tah menang aing. Bener teh sih sok. Kejahola, mentak ke bu lamun aya nu kitu salaki datang menang aing 10 juta. Kang hejah deui. Sina ngahejah alif jabar a be jabar ba tah kitu. Akang mah dibaca aba. Buku aba dibaca abi. Tentu dihejah ku akang hejah deui Kang. Ari akang boga modal keur init ka ditu Allah. Ari akang cager bisa dicagerkeun, lamun gering mah cadu mah init dagang. Ku Allah kabeh ku Allah. Itu nu meuli ku Allah. Ari ya untung ti satu. Ti
Eratan aku menang aing. Aku menang tahu menang aing sakitu. Era ngomong kitu ulun bari nyaho Allah, mun bari nyaho Allah, bener kan? Jadi itu ilmu nafete, ilmu ma'ri. Lamun hayang rezeki berkah, kasab rezekina bari nyaho al. Engkena menang rezeki anu thayyiban, lu berkah. Di mana nyaho Allah, rezeki berkah. Engke timbul amal soleh. Malaya amal soleh. Lamun teu rezekina berkah, matak jalma nu teu berkah rezekina teu bisa amal. Lamun bisa teu bisa ikhlas. Harusnya teu bisa amal teu bisa ikhlas karena naon? Teu nyaho Allah kan teu bisa ikhlas. Aya amal teu nyaho Allah. Aja amal neangan harta, teu make ilmu nape, meunang harta, sanajan sedekah, ria atau ujub moal bisa ikhlas. Amalan mutaqabbalan lain. Matak tertibul wujud. Mimitina ilmu nape nyaho ka Allah. Kaduana rizkina berkah. Katiluna timbul amal. Tong di Arab-Arab bu amal soleh mutaqabbalan. Nu teboga ilmu. Nu teu nyaho al. Ngaji bari nyaho Allah. Muruk bari nyaho Allah. Dagang bari nyaho Allah. Eta dagang ngaji jeung muruk. Amalan mutaqabbalan. Pas aya rizki datang. Rizki anu wal datang rezeki berkah ka jalma nu teu nyaho Allah mah. Sing ingat kan? Tetep pantosin bodong. Wal datang rezeki berkah ka jalma nu teu nyaho Allah. Moal bisa ikhlas dina amal jalma nu teu nyaho Allah hatena. Jadi kusutna hirup gara-gara teu nyaho Allah. Nu nyaho Allah mah teu boga naon ge. Nah, seperti tadi. Tilu jaminan. Nu nyaho Allah teh waliullah ni Allah teh. Jaminanna tilu, hudita, kufita, ukita. Nyawa Allah kan. Hudita dituduhkeun anjeun. Kufita dicukupkeun anjeun. Ukita diraksa anjeun. Cenah wako, ukita. Dituduhkeun, diberikan petunjuk. Lamun aya masalah, datang piwuruk ti Allah. Aya petunjuk. Teu kudu susah. Lamun urang aya masalah di jalan, waduh, keder, kamana ya? Datang petunjuk. Kang, tuh ka ditu jalan ke Ciawi mah. Selesai? Selesai. Jalma nu dituduhkeun ku Allah salamat nepi kana tujuan. Loba jalma nu nepi kana tujuan gara-gara teu meunang pituduh al ti setan pituduhna. Tak ka dieu leumpang ka dieu or ditulak kana jurang. Itu apa? Peda di hotmik bari mudun, tunjuk kawir dari tuna. Ini beda nanya, rumpil abung aing ka dieu. Tunjuk ka surga ka ditu. Matak neangan enteng-enteng wae. Matak cek tadi ulah lempang dina hayang tong cicing dina. Kana ge lambung cicing. Sanajan mung Allah nita paksakeun. Cek tadi ge. Harus dipaksa hati kita mencintai sesuatu yang dicintai Allah dengan Rasul paksa. Resep ngewakeun, paksa sina ngewa, sanajan resep. Lamun Allah jeung Rasulullah mikange. Jadi cinta lillah, ngewa ge lil. Nah, itu kan hebat loh. Bisa gitu, makrifat ke Allah. Nu teu makrifat ke Allah moal bisa. Bener kan? Tak ujung-ujungna hiji ring ka sirup mah nyaho Allah beres selesai. Beunghar fakir bodoh pinter selesai. Fakir ke surga, nu beunghar ke surga, nu bodoh ke surga, nu pinter ke surga. Langsung na, demenang petunjuk Allah. Tenang, teu kudu riweuh. Nah, eta selesai urusan selesai. Itu penting mah nepi kana tujuan kan. Tina bodoh nepi, tina pinter nepi. Jalma bodoh nu rek disalametkeun ku Allah, didaekeun ngaji ka guru mursyid, sarta sanggup jadi murid sodik. Ah gitu kan, bagja wanja, milu jeung anu baraja batur. Urang itu milu meuli diajakan guru bogana mah tumpak mobil. Arsi. Sia geuning ke surga aya di dieu aing tumpak mobil ajengan guru aing. Di daraguan kan, ku guru-guru mursyid. Mana santri aing anu radi putih teu bisa nyukang. Sok nanae ka dieu. Man kada ulah ngaku kada geus jadi ajengan. Sia ku aing di Kojayan ke neraka lamun asup deui. Malih lagi kalau bekal bisa. Buru-burunya nulungan batur.
Sablan teh Allah tuh. Selamat kumaha. Hudita dituduhkeun. Boga anak teu soleh aya petunjuk ti Allah kudu kumaha. Aya petunjukna. Di mana geus aya petunjuk sasab ge insyaallah selamat ketika tujuan. Kedua, ukipta, kufita dicukupkeun. Kajian Allah nu aya dina diri tapi di waktu butuh dicukupkeun ku Allah. Allah tanggung jawab. Saukuran keur ngalaksanakeun ibadah khusyuk. Lain saukuran kahayang nafsu. Mentak diajar mun hayang mah teh sepatu teh buatan Itali. Tapi nyatana mah kumaha duit we. Sing teu terima. Nah gitu diajar bunga ku paparin ti Allah. Dicukupkeun. Ulah mikiran pedah teu boga milik, madmun. Awas sing ingat aya rezeki madmun. Bahasana tidak pernah mencari, tapi kalau butuh selalu ada. Itu bisa jalma nu makrifat ka Allah. Anu katilu diraksa. Mun arek numpang kana jalan picelakaan aya we nulungan teh nu ngaraksa. Da hakikat mah ti Allah. Bodoh maneh moal nepi ka neraka ku aing ditulungan jika Allah. Datang guru mursyid bodoh ge ari boga guru mursyid mah sareng pinter. Urang teu boga duit pesak tapi boga ATM 2 miliar tah hitung gitu kan. Otak urang belat nalar 5 kegenep apal 5 leumit. Balas belat. Tapi mau cilaka cek Allah, dak uing mere guru mursyid ka anjeun. Guru mursyid teh hitung-hitung ATM. Boga ilmu nu urang, ya guru mursyid teh cek Allah milik maneh eta teh. Ku aing milu bar santrikeun bare contoh ka guru mursyid. Tuh, milu dipuneangan ilmu ka guru mursyid bare teu milu. Tapi cek Allah aing nyelametkeun maneh datang guru mursyid. Guru mursyid teh hiji makhluk nu diutus ku Allah pikeun nyalametkeun abdi Allah dipika cinta ku Allah. Sababna bodoh. Mun teu make guru mursyid cilaka. Itu kan. Urang teu boga nanaon dicukupkeun ku aing cik Allah. Teu nyaho tah nu dibaleung harte eta teh nu aing cik Allah. Kajian dipitengan ku manehna, dimilik-milik manehna. Waktu make mah da sia ada ku aing isi alamatan. Mun nya alamatna Pasolenggra. Alamat keur ka Mang Umar jadi kaki bakar rezeki moal. Kodom mobrom terapahi. Yakin ningali kana kodom mobrom Allah nu keur kuring datang ka kuring nu ka batur nu keur batur datang ka batur. Matak teh aya istilah buru-buru bisi kebagian. Oh. Nasa bisa diatur boleh buru-buru bisi kebagian. Oh. Eta mah keur pikiran zaman nu ningali kana asbab nafsu nu kitu mah. Buru-buru ya Allah tengah ngerasakan ke orang kebagiannya. Wah, dicoret sarjan panghulan cicing. Oh, ada catatan. Neangan perkara nu teu dijieun ku Allah kabangi mah. Baru-baru di musik. Di malakut moal aya. Menta malaikat cipang mentakeun. Allah sia malaikat. Di aing catatanna. Di lahir mahfud aya teh panggih ku malaikat. Kepanggih, Allah catatan sia beunghar. Aduh urang yang beunghar terus. Matak aya lampu hijau tikang Rasul kullum muyassarun lima khuliqalahu. Sakur perkara nu ku Allah dijieun pikeun anjeun nu manfaat digampangkeun ku. Aing teh usaha ngan rugi sugan aing mah catatan beunghar. Geus we sing ridho dina fakir. Da kabutuh mah keur nyumpunan ibadah khusyuk geus dijamin ku Allah, tanggung jawab Allah. Lain tanggung jawab ku Allah, sumpah malam. Ayat dilalah, ayat sumpah. Ayat tadamun. Maka ayin mendabatin teh ayat tadamun disebut tanggung jawab aing. Aing merentah ibadah khusyuk ka anjeun, tanggung jawab aing keur ngamodalan hasilkeun ibadah khusyuk. Ngan ku aing dibikeun ku sia pake ulin. Jadi mah teu main. Kurang teh santren teu boga duit, pertama dina pake ulin terus. Mun pake santren mah eta teh nepi ka ibadah khusyuk. Sia mah kalau pake ulin keur mah ti aing sakitu cik. Jadi salah urang. Bekal ke ibadah khusyuk dipakai ngalajur nafsu. Jadi betul lebih ke ibadah khusyuk atur ribu. Sing yakin kan? Mata ahli ilmu dijamin ku Allah Ta'ala. Taban diraksa ku Allah ahli ilmu mah. Nu ari ahli ilmu teh dua, hiji nu diajar, kadua nu ngajar ahli ilmu. Lain guru hungkul nu dijamin rezekina. Nu diajarna ge dijamin rezekina ku Allah. Saukuran keikhlasan nu diajar. Saukuran guru ikhlas ngurukna gitu.
manfaat jeung teu manfaatna ilmu nu datang saukuran guru makrifat waktu guru. Mata doakeun guru teh sing dipaparin kasampurnaan mursyid. Guru ngadoakeun nu datang supaya bersih tina surah Aqwan, di mana datang ilmu kana hatena langsung cicing tong balik deui. Namun ilmu nape datang kana hate urangna keur mikiran sawah, balik deui Bu, eueuh tempat aing di dieu. Balik deui ka Allah. Lain teu datang ilmu nape mah. Itu. Ayubadiru ilal amali salihah fi jami' sa'atihi ayudriku fi yasirin munazamani mimma yamtanu bihil maula. Baca logatna mah mata waliullah anu diberkahkeun ku Allah taala buru-buru dina amal soleh aya naon aya ikhlas luar biasa sehingga mala yadkhulu tahta dawairil ibarah teu bisa dicaritakeun saking hebatna ilmu jeung saking bersihna ilmu teu bisa dicaritakeun makom azizul disebutna bisa nyaritakeun sajatina musyahadah moal bisa nu dicaritakeun musyahadah nu dicaritakeun usul ku guru lain kabeh anu kapanggih ku guru ngan sakitu sakeprul tina jumlah kabeh guru anu kapanggih hebat kecida guru maka Ibnu Athaillah lain pa sakadar nahi kami ya 100 sikamun deui ge wakena di lahatena guru bersihna ulah disangka guru teh sacaritaan hebatna musyahadah ka Allah lain kan teu bisa dicaritakeun sebenarnya ieu ngan sakeprul sebagian teu ka udag ku bahasa musyahadah mah mau bisa dicaritakeun. Ngan apiraku we ari ngaji kos mending depa mah. Santri na cicing aja ngalung. Kunaon eta ngaruluk engke getengan bisi kapangi. Insyaallah goblok santri malah panang. Kunaon diserangan. Terangkeun anu bisa ka udagku ibarat guru. Tapi moal ka udag kabeh ka. Saking naon saking mulya nalika syrati wa syarafi saking lobana moal bisa dicaritakeun musyahadah nu sapuratina ka eta mangan sakepreuletik ilmu guru anu diterangkeun lolobana mah daokiah ku manehna matak dina amalna teu ka udah gurang waduh aing teu bisa kos guru tapi sana jadi bisa geus diniatan hayang seperti guru di dina amal hate dina amal batin lamun jalma neangan ilmu wungkul tuturkeun dina amal hate jeung dina amal dohir ka guruna engke mulia ku murid di akhirat kan moal. Yang mah tuturuti teh ka aing ngomong naon go, marifat musyahadah. Ates ieu mah dulang-dulang we ka akuan peulah mah kitu. Guru maneh mah zuhud, bali aku kan diteja isukan di ditu lain murid aing sia. Jadi kudu nuturkeun ilmu jeung amal. Lamun nuturkeun ilmu ngungkul nyaritana ku guru, bahasana ku guru, amal teu. Tinggal amal guru kumaha turutan ku urang, tuturkeun kasobaranna sakumaha. Kasuhudan mah sakumaha tingali. Tuturkeun gurang, ulah tuturkeun ilmu ko. Patasisu anu alibarah wala talhaqul isyarah. Ma bisa ku isyarah ge, boro-boro ku ibarah. Sabab ilmu naon anu dipikeunna ka eta waliullah, ilmul lataif, ilmul haqaiq. Teu bisa dicaritakeun. Ku isyarah ge teu ketepikeun. Iwal ti guru kumaha daokiah. Naon diparentahkeun ku guru pek amalkeun. Serta berusaha daokiah dina ilmu anu ti guru jalanna ka mana mujahadatun nafsi lamun geus daokiah dina ilmu guru eta perjalanan guru nu kapanggih ku urang aya ke mirip matak amal santri pas guruna mun guruna zuhud amalna santrina zuhud guruna zuhud santrina hubud dunya moal jadi guru di akhirat ke moal kapanggihan leungit teu kapanggih dengan guru aing buka guru di dunia teu kapanggih non sabna tadi dituduhkeun ku Allah. Dituduhkeun ku Allah mana nya Allah dituduhkeun, dicukupkeun, diraksa ku Allah. Tah kitu kan. Natasilu ilahi lidakotihi. Karena lemesna eta ilmu jeung banget bersihna ilmu teu bisa katepi ku isyarat. Fa yartafi'u lahu fi syahrin masalan ma la yartafi'u li ghairihi. Teu bisa naik kana makom anu kumanehna kapanggih jama anu 1000 tahun atau 1000 bulan dirinya amal kepangi payar tafiullahu jalma naik nepi kana makom pisahrin dina sabulan masalan ma la yartafi'u li ghairihi itu
Fi alfi syahrin dina 1000 bulan bimanzilati Lailatul Qadar seperti Lailatul Qadar. Jalma nu rek aya nu ngahirup dengan ukur 45 tahun seperti Imam Nawawi, tapi dihitung 300.000 tahun hirup. Tetap lain hakikatna. Jadi hakikat panjang umur lain dina hirup lila, tapi dina berkah. Nun somna unggal peuting Lailatul Qadar 1000 bulan sebenarnya 80 tahun 4 bulan. 80 tahun we. Unggal peuting umur ayeuna 45 tahun. Taroh we menang Lailatul Qadar timiti balik. Sabaraha 15 tahun. 30 tahun. Ari 30 tahun sabaraha peuting? Kasanya dihitung. Ari saputing dihitung 80 tahun. Sabaraha haeun si sok hitungan. Lailatul Qadar. Matak jalma nu ibadah dina Lailatul Qadar, liman sedekah teh kan, lain penting aya ditangtukeun Lailatul Qadar. Nah Lailatul Qadar usul ka Allah, ibadah dina usul lebih hebat, lebih gede ganjaranna daripada 1000 tahun, 1000 bulan teh usul, teh gitu. Urang saya 80 tahun, can 30 tahun. Oh. Tapi Lailatul Qadar geus menang sabaraha kali? Wah, panjang hakikat mah. Qala ba'duhum kullu layatin lil arifi bimanzilatil Lailatul Qadar. Kerja anu makrifat khos ka Allah, kerja anu usul hatena ka Allah tiap waktu Lailatul Qadar. Lain penting ku berang putih. Bunang Lailatul Qadar berang bisa kan? Kena-kena lailah di logatan teh lailah. Putih. Eta mah ukur ibarat tungku. Itu Lailatul Qadar di logatan, putingan Qadar. Logatan ngaran waktu anu istimewa nyaeta usul. Tah usul teh ngaranna teh Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar teh ngaran waktu istimewa. Dan keistimewaan waktu umur musyahadah ka Allah. Jadi di mana musyahadah? Orang salat musyahadah, jam 11 musyahadah, jam 10 musyahadah. Lailatul Qadar terus. Sodako 1000 ditikal seberapa? Coba di Lailatul Qadar 1 juta tikal. Jadi 1000 juta. 1000 juta seberapa? 1 miliar. 1000 juta itu 1 miliar nih. 1 miliar. Tungtungan liar itu. 1 miliar kan. 1000 dihitung 1 miliar. Lamun nyen masjid itu dihitung seberapa? Tak berkah umur mah gitu kan. Entong ningali kana panjang jeung polokna ama. Guru aing kulhu. Panjang eta mah imam wah nepi ka lenggut makmum deh. Padahal ari maca surat mah alus kena nu pondok tamat daripada nu panjang teu tamat mah kan. Kan ari ngalagama bisi badeakeun teu katalar Quran aing wah tengah-tengah we. Ya macam nanti, untuk apa lu batur wah hebat sih tak kata Al-Quran, parangan eta nanggung. Karena salat lain, harus kena macam kulhu tamat. Sakuratina. Tapi kulantaran kulhu, arifin beda tuh. Berkah ilmuna usul, kulhu nu usul kan. Aju tadi. Wa yakhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin bahasa lain. Ngainfakkeun saperak tapi usul. Ngan diibaratkeunna ku Rasul kana haji jeung umroh. Sabab naon? Dilalah hakikat ibadah teh aya dina haji kan. Naon? Wukuf. Wukuf teh naon? Usul ka Allah. Imanapun teh mikiran oleh-oleh kur balik. Pernah kerwukuf teh usul kur. Tah, nepi kana hakikat haji lamun dina wukuf usul. Itu tawaf muraqabah ka Allah. Ima awak kumpul mengiran Baitullah. Ari ate nungguan cai di Indonesia. Bisi saat palong. Kumaha cuma jurna ibadah. Ibadah bari tajalli ka Allah Lailatul Qadar. Ibadah bari tajalli ka Allah wa yakhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin 1 juta tikal. Maca kulhu na salat matak dina hikayat manaqib Abu Hanifah
30 tahun salat nate tiap rakaat khotam Al-Qur'an. Berarti 30 tahun kamaon teh geus jadi ahli makrifat khos Abu Hanifah. Campurna dina kanaon dina kamarifatan. Tah eta sebelum menek dihitung kulhu ditikal sabaraha? Kulhu 47 huruf. Dikal kana 1 juta, 47 juta. Ari Al-Qur'an 10 juta 27 ribu huruf. Taruh we leutikna. 3 kali atau 4 kali tamat al nu dibaca kulhu kulantaran muqarrabin nu macana. Geus nepi ka hadrat ahadiyah, makom bako badal fana farqu badal jam'i dina kaimananana. Dihitung 4 kali tamat Al-Qur'an. Watali tamat Al-Qur'an mahjubin mah duk lu ribu. Bener kan? Eta jadi keberkahan umur teh dina naon atuh dina usul ka al urang ngaos ilmu makrifat malah mah urang jadi ahli usul mun teu lepi ka jadi ahli usul teh muqarrabin kan atuh jadi ahli usul ulah jadi ahli usul anu usul ngan sakapeu saumur teh ngan sakali matuntung nyawa. Alhamdulillah malah jadi santri na guru anu usul. Nah gitu. Jadi santri guru nu usul teh dina nalika maut kan seseueurna nu husnul khotimah teh murid sodik guru nu sok karaji ka ahli usul tapi nahirup manehna can bari sausul dina sakaratil maut wara rusul husnul khotimah. Ngaji ge ka guru mursyid tara ngarep-ngarep husnul khotimah boro-boro. Batur mah maut keur dina makom kutub seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi mah maot teh keur pangkat wali kutub. Tak urang ge maot teh kudu keur mingkat iman. Ulah keur ngedrop iman maot. Keur liur ku duit kelawat. Kuduna keur poho kana duit saking eling ka al karelak maot. Halus. Ulah kang ulah kade. Sebenarnya mereka para kudu dibejakeun maka eta teh bocoran, ngan teu dibejakeun bisi frustasi we. Nu husnul khotimah teh murid sodik guru mur. Ah kitu kan. Naon sa bodoh-bodoh ke guru mursyid teu nyaeun kana bodoh. Ari guru mursyid teh kakasih Allah. Cek apa aing mah kumaha we? Bener, jigar nyapatan sa. Kumaha maneh? Asal syarat bahwa iman is murid guru mursyid nu maot mau iman Islam kabeh kasafaatan ku guru mur. Amin. Ah kitu teu kudu riweuh kan. Sing ikhlas we niatna. Anu teu kasafaatan teh nu teu ikhlas. Nu ikhlas mah bodoh kumaha ge kasafaatan. Oh mau geus aya 3 tahun ngaji itu ka bismillah ka Sayyidul Qadir man rebuka sawa disafaatan. Sabab ikhlas niat. Patak Imam Al-Haddad mah di mana pangijeng guru mursyid wah geus nepi we ka Allah. Hakikatna mah geus di surga Allah maneh kajian bodoh dosa badag dihampura ceuk Allah. Ibadah leutik ku aing digedekeun naon susana? Surga bisa Allah. Jadi kumaha Allah? Matak urang kudu iltija ka Allah, nyalilung ka Allah. Matak jalma anu maribat ka Allah mah tenang, tentrem, hampang, gampang. Lupna. Pada bari bodoh bari jeung fakir. Bodoh bari fakir tenang, sabab boga panyaranean. Saal ari urang lamun boga panyaranean sok tenang. Tenang. Aya nyarane ka Allah. Naon sabana? Makhluk kabeh ge aya dina genggaman Allah. Ngudangkeun budak jang geudah-udah. Urang mah itimad ka disorangan, sia teh aing tukang tahajud, siap tukang hees. Beri kuhul, beri talapungan budak. Kalah tengah hajakeun hees. Da Allah teh mere pituduh. Tapi lamun hek jalma nu marifat kan, ieu budak teh dijieun ku Allah, diatur ku Allah. Cek hate, Gusti hudangkeun budak abdi teh. Dalam teu hudang mah godop Gusti. Bari panangan nyabak budak, bari jeung lisan jang budak. Hate mah geus ngajerit leuwih tieulah ka Allah, men tadi hudangkeun eta budak. Urang mah itimad ka urang ka Allah lah poho, poho we ka budak, matak teh hudang-hudang. Kabeh ke dina genggaman Allah. Naon perkara lamun geus diatur ku Allah geus urang sing ridho kana pengaturan Allah.
Han sing yakin Allah mau ngajadikeun makhluk Allah mah darat keur abdi. Budak goreng ge mau jadi marat keur buru. Keur jeung bapana. Lamun sabna digorengkeun setek wae ngelaanan, sina loba eling ka aing maneh teh. Padahal mah ku aing di husnul khotimah teh kudu riweuh lah. Mesti heran di letekona gemir cicikeun jadi cikopi. Mata kayak budak soleh we urang lah tong pikiran anak pamajikan maju serangan. Ike ge nuturkeun ka urang boro-boro anak majikan batur ge saroleh milu. Nanya sok anu bingung, ieu aing boga budak sakola ngaji mah ya. Urang geus salat sing bener, bo aing can bener salatna mah anak aing teu daekeun salat we. Geus kitu lakukeun lah. Saeureun istighfar mah Kang man lazimal istighfar ja'alallahu likulli dzikin mahraja cek Rasul. Sajalma nu dawam dina istighfar sakur aya kesulitan, aya karupekan Allah mere bolongan, aya jalan keluar kan. Budakna teu saleh sabenerna mah rek sina leuwih saleh ngan sina yakin kana salahna ngaran salah teh. Kolot kudu'a kolot nah kondisi mustajab, mantap introspeksi diri. Doa aing can mati anak boro-boro ka batur kana aing teu mati gitu. Geus istighfar deui leuwih deukeut ka Allah. Eta kauntunganna mah sina tere wusul ka Allah. Geus usul doana sakitat nyata engke. Ditungtung nyawa mentak nu harus nul khotimah teh Kang murid sodik guru. Tong ngarep kana usul khotimah guruna ge teu mursid teh kumaha tuh Kang. Boro-boro nulungan batur sorangan ge tigubrak kana gawir. Oh Kang sing guru mursyid teh hakikat nama Allah. Nu mata kita wajatal mursyid tasilillah. Sabab naon? Geus utusan Allah, hakikat Allah. Guru mursyid dik urus abdi aing nu bodoh sina jadi nepi ka aing. Tina kabodohanna. Guru mursyid. Nah sababna guru mursyid mah hatena di hadrat Allah, hukumna di hadrat Allah, nyaritana di hadrat Allah. Tara nyarita lamun lain naon? Lain hate anu usul ka Allah. Tara nyarita bari goplah guru mursyid betar. Eta Lailatul Qadar. Wa kana Abul Abbas Al-Mursi qadasallahu sirruhu. Yaqulu awqatuna kulluha Lailatul Qadarin. Itu keur majrum Kak. Lamun mereka bajakeun kitu keur inget mah kana dirina balukar goreng itu teh keur wali. Keur aing mah kabeh waktu rek menit rek detik oge Lailatul Qadar. Aing saha? Keur poho kana diri, mun ingetkeun diri mah Kang ngaku naon? Ladir teh disebutkeun. Aing hebat. Dokter aing Lailatul Qadar kabeh. Ingat lamun guru nyarita dina anu teu kaharti ku naon? Ku akal urang anu keur parku, eta lain parku. Da ahli Allah mah lamun keur jam'u nyaritana hakikatna Allah. Matak Syekh Yusuf Al-Ajami di mana jalma ngomong tapi hatena keur jam'u ka Allah, sabenerna nu ngomong lain eta jalma tapi Allah hakikatna. Jadi ngakukeun waktu aing kabeh Lailatul Qadar. Cek Abul Abbas Al-Mursi guru tarekat Asadiliyah. Nuluykeun Imam Sadili. Guruna Ibnu Athaillah nu ngangiti kitab eta teh dina masalah tarekat. Aqatuna kulluha Lailatul Qadarin. Hakikatna kieu aing ngabejakeun cek Allah. Tah Abul Abbas Al-Mursi mah usul tiap waktuna ka aing Lailatul Qadar derajatna. Begitu. Lain Allah sombong euy Abul Abbas dasar belegug bisa ngartikeun. Lain sing ingat. Lamun kiai keur jam'u nyarita hakikatna Allah ngabejakeun teh jalma. Waktu aing kabeh Lailatul Qadar hakikatna cek Allah. Hei jama-jama Abul Abbas Al-Mursi mah tiap jam tiap menit Lailatul Qadar. Sabejeung kitu. Saking hebatna dina, saking berkahna dina umurna. Matak aya keterangan wa hada makna ruwiya al-birru yazidu fil umri. Ari kaalusan sapanjang umur, alus terus sepanjang umur. Onya ya jam teh salah, kapan salah katutupan kudu alus. Salah jam ieu, alus dina jam itu katutupan. Matak aya Ibnu Adam nu tara salah, mana nu sok tobat tina salah. Jadi mun aya salah, tobat, mun aya salah, tobat. Oh salahna jam hungkul matak
Awqatuna kulluha lailatul qadari. Ari usul teh kan nutupan dosa. Usul. Lu disebut taubatan nasuha ge, tobat bari usul. Eta taubatan nasuha ngan diperinci praktekna. Anu opat syaratna taubatan nasuha. Padahal nu migawe nu opat teh nu usul. Nu teu usul mah becus mah. Migawe nu opat. Ngajam mah balik deui lah, moal ngajam balik deui ari teu usul mah. Cek lisan lu mah Gusti mau balik deui, tapi cek hate mah mun disukaya teuing. Bohong. Ari usul mah nepi ka Allah, di mana nyaksi kana jamal Allah katingali gorengna makhluk sakabehna. Matak moal aya nu balik deui. Boro-boro dosa salat ge nyaho nu goreng. Aya nu alus, aya nu goreng di nu alus. Mana ria jeung ujub dina salat. Yaitu salat alus, tapi cek aing teh alus. Non sabna hate aing ria jeung ujub. Matak istighfar tina salat teu bieu. Boro-boro ngarasa alus. Ya mah salat goreng dijual, kalau Gusti ngadoa teh pantas salat kumaha teu dijabah wae. Salat ria jeung ujub. Kalau jadi hijab ria jeung ujub kana berkah doa manehna. Eta teu paham. Mata kealusan teh tamat terus. Jadi dina umurna teh naik iman, salat naik, dikubrakan dosa naik, malah turun. Sabab nu alus-alus nu goreng alus kabeh. Dinisbatkeun ka kakasih Allah daya nu goreng alus kabeh. Urang ka kakasih urang sapaya nu goreng. Bulak pangor ge bagus. Udah nyanger sugar siap teh mantok itu tong datang untuk kudu teh kana lakuna ka budakna khawatir banda. Urang ka anak aya batasna kajaan teh ya. Allah ka kakasihna malah batasna. Geus asup ka surga aing cik Allah. Coba aing asih ka maneh. Kumaha boga dosa ku aing dihampura. Amalna kumaha digedekeun ku aing. Ibadah Lailatul Qadar sareng 80 tahun. Diluputing Lailatul Qadar umur dengan 20 tahun, dosa kabeh, ketutupan kabeh. Mata sakebrai musyahadah ka Allah, dina tungtung nyawa, 300 tahun dosa bisa ketutupan kan. Eta hebatna amal batin teh. Mata ibadah batin segede siram dibandingkan dengan ibadah dohir anggota urang ya. Segede gunung, ganjaranna gede kena ibadah batin segede siram. Tafakur saja melalui alus daripada ngaduk-duk salat 70 tahun, bener kan? Tapi tafakur usul. Lain tafakur ngalamun. Tafakur ngalamun mah tina dunia kana dunia. Tafakur usul mah ti makhluk taroki ka al. Eta tafakur sayruka fi madan mandai maya dinil agyar. Itu bahasa apa? Sayrul qalbi fi maya dinil agyar. Eta tafakurna. Bempang ti makhluk menuju Allah tafakur. Ari ti makhluk ka makhlukna mikir. Itu lamun tina perkara kanu teu imkan ngalamun. Eta imah menjadi nu aing perobat suaranya di mana 30 miliar duit itu boga palamun lalu mikir mah engke imah goreng boga duit 200 juta rek dijieun saukuran kieu eta mikir nya teh bari poho ka Allah mah pan namun orang mikiran imah tapi balikna jadi ka Allah tah eta tafakur ngaranna ka jadi lempang hati di makhluk tapi pikeun balik ka Allah ngaranna tafa sajam leuwih hebat daripada salat 70 tahun. Komo lamun usul ka Allah, sekali usul, cek tadi ge lebih halus daripada 1000 bulan. 80 tahun. Mun saumur 100 kali disokalikeun. 100 lebih 100 penting umur. Oh. Ari satahun deh, Pak. 300 gini 10 penting. Satahun we jadi jamu. Wala. Kali 80. Genep 360 kali 80 tahun hitung jisok. Ayeuna hirup 60 tahun, maot 60 hiji, katutupan moal da sana. Katutupan kan. Tak kitu mikir bener. Adanya ulah bingung aing cenah kagok rek tobat teh geus kolot. Ayeuna sapinggu aing eling ari goblok lah 60 tahun. Asal mau katutupan bisa kan, suku sajam ge bisa katutupan bisa. Asal Allah ngawusul. Sabab Lailatul boga dosa 20 tahun tapi boga ganjaran 160 tahun. Mun ditimbang berat ka mana jika? Berat kan halus ka dia. Selamat kan ditimbang urang. Jadi mau susah mikir namanya. Ulah ngalamun aing bahan jadi wali ming eureun ngaji ulah.
gampang. Nu bodoh asal ridho jadi murid sodik guru mursyid. Saurusanana kabeh geus aya di tangan guru mursyid. Sabab cek Allah guru mursyid kekasih aing. Mata guru mursyid diberi kebebasan ku Allah Ta'ala jigrek nulungan saha anjeun. Ari kakasih guru teh hiji murid, dua anak pamajikanana, dulurna, keluargana jeung anu mahabah ka maranehna. Eta kakasih guru mursyid. Urang ulah mikiranna kan sing ikhlas ngaos ka guru selesai urusan. Aya nu sulit engke Allah nuduhkeun. Dosa loba dihampura, amal setik digadekeun sabab permintaan guru mur. Santri piraku teu bisa kasafaatan. Rasulullah kafir juga bisa disafaatan. 8 tahap syafaat Rasul. Syafaat Rasul ayat 8 dibagi 3. Sokan. Lil abror, lil kabair, lil kafir. Kafir menang syafaat Rasul, menang. Naon syafaat Rasul? Lain asup ke surga, da teu iman. Dikurangan siksa jeung dilambatkeun narima siksa. Eta kafir. Lil kabair dosa nu baradag oge meunang syafaat Rasul meunang cik tadi ge. Nu penting urang jadi umat Kangjeng umat Kangjeng Rasul syaratna tadi mah mencintai yang dicintai Rasul, membenci yang dibenci walaupun kita ini cinta dipaksa untuk membenci kalau Rasulullah itu jadi umat Rasul bisa. Teh doraka geuning aing bari ceurik kitu pelengku. Tuh gitu. Ada kan? Anu baradag dosana dileutikeun. Siksana dilambatkeun. Amal leutik dibadakeun. Eta syafaat Rasul. Keur nu baradag dosa. Lil abror, wah eta mah komo. Amal badag dibadagkeun, dosa dihampura. Lil abror eta mah geus puguh. Jeung naon dipercepat menerima ganjaran. Eta syafaat Rasulullah SAW. Ya guru mursyid warasatul gitu sami. Tetep mikiran naon ka. Geus pasal semerah jadi guru, jadi murid sodik guru mursyid. Allah hakikatna nyalametkeun nu bodoh. Jadi nyalametkeun nu bodoh Allah Ta'ala ku cara ngadatangkeun guru mursyid. Di mana dina hirup can aya guru mursyid, Allah berarti can datang penyelamatan ke urang. Mun teu datang nepi ka maot, salat urang saakal-akal urang moal nepi kana bener kan. Kumaha benerna salat. Kabeh loba pohonan daripada mau usulna. Kumaha bisa ayeuna nepi kana ridho Allah ku amal urang. Amalna sarawah kan. Nu eta geus aya deui. Nu bodoh, nu pinter, anu beunghar nu pakir, kabeh sing jadi ahli Allah. Syaratna jadi murid sodik guru mursyid. Cara ngadatangkeun guru mursyid ka urang, Allah hakikatna mere ilmu manfaat. Jadi nyaho Allah. Doraka geus nyaho Allah, doraka mung sorangan, ibadah hayang sorangan. Teu kudu dibicak-ajak batur. Geus beberengkes rek ngaji. Yang diajakan kakak ini. Aing teh moal siangan-siangan nyamper. Untung eta ge ditontak, dicotokkeun ke surga lah. Dipaksa sakitu ge lumayan. Kitunya Kang, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholli wa sallim daiman ala على أحمد والآل والأصحاب من قد وجد والآل والأصحاب من قد وجد rahmat sinar salam mugi tetap salamina rahmat sinar salam mugi tetap salamina ka Nabi Muhammad sareng kula wargina
Salli wa sallim daiman ala Ahmad wa sallim nabina afati wal badwa wa sallim nabina afati wal badwa. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Mugi Gusti nyalametkeun abdi sadaya. Dina pancabaya sinareng cocoba. Dina pancabaya sinareng cocoba. Allahumma sholli alaihi. Duh, kamera. Ai, ketemu nya di dia juga kecewa duit. Oh, ya.